Ieu mah urang ngadengkeun NU bae baheula mah ku begitu solid da luar biasa resep urang ngadenge NU teh atuh kuari mah kapan NU teh anu ieu kakaler nu ieu kaki idul di Jawa Timur mah geus aya sabaraha beulah NU teh ya. Geus puguh partai mah geus jalain urusan agama NU bahkan organisasi sosial keagamaan anu didirikan ku Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, tahun 26 sebelumnya adalah Muhammadiyah tahun 12 Kiai Haji Muhammad Dahlan anu padahal mah di ditu nama saguru Kiai Ahmad Khatib Syambas. Jadi kita bergerak NU, kita bergerak di kalangan kampung Muhammadiyah, kita bergerak di kalangan pakotaan. Nu dimaksudna supaya kagero kabeh antara kota jeung kampung ku dua organisasi eta saguru. Begitu didirikan tahun 12 berangkat terus, didirikan NU berangkat terus tahun 26 berjalan dengan rapi. Kiai Haji Muhammad Dahlan sok nanya ke Kiai Haji Asy'ari, Kiai Haji Asy'ari di sarua sok musyawarah. Oh, perbedaan teh cuman gerak nu ieu untuk di kalangan elit kota, nu ieu di kalangan elit kampung. Bergerak sarua sosial keagamaan berangkat ketika geus aya muatan aya kahayang mulai papis. Cidinya ngamimitianana. Mata kuari dikembalikeun ka ieu tong teh harares. Tah, geus ayeuna urang ngadenge komentar Gusmus. Wari urang geus ngadenge komentar Gus Solah. Urang ngadenge komentar berbagai tokoh-tokoh NU. Kok berbeda sih jeung NU nu ieu terus, nu itu terus komentar. Oh, kesimpulan Bismillahirrahmanirrahim. Ya mana nih pertanyaan, apa benar jika kita hendak berkurban musliwat hukumnya haram memotong kuku dan rambut berikut bunyi hadisnya jika telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak menyembelih hewan kurban maka moneta tahanlah tidak memotong dari rambut dan kuku kalian. Oh, salah ngahartikeunana ye. Ya, mentak hadis masing hade kudu diajikeun heula ka santri ngajina kanu mondok. Anu nyahun bahasa hadis ulah sambarangan ngartikeun ya acak-acakan ye. Beda hadis eta jadi lain haram hukumna cuman sekedar makruh. Jauh tah haram ti makruh. Urang de kurban 10 hari di tanggal hiji nu bagus nama ulah motong rambut motong kuku sunah. Jadi geus cek usul fikih ninggalkeun sunah jatuhna kana makruh. Lain haram meralat kembali tah atau di TV kajian kumage ngajina ieu. Anyawan saya ku aing saya budak ge salam Didin Wahyudin Cikupa ya. Ngaji atuh ya. Salah tah. Ngisinkeun Zarwiti teh budak ajunan deui jika kita sebagai kepala keluarga berkorban atas nama orang lain, misal anak kita atau orang tua kita, lalu siapa yang terkena larangan potong kuku dan nunde korbana ayo nudek di korbanan kurang masa bodoh teman dek motongan ge komo geus paeh menyetita motong kukunya na kurang. Apabila kita masih punya hutang puasa Ramadan tapi pengen dapat pahala, contohnya puasa Arafah, mana yang didahulukan, apakah hutang puasa Ramadan dulu atau boleh niat qadha Ramadan pada waktu puasa Arafah, dan apakah dapat pahala puasa Arafah tersebut. Jelema boga hutang Ramadan mah haram puasa sunahna. Ulah tuh aya mer hutang panderi aya nu sunah ti heula.
urang boga hutang ka Ki Zaid haju urang teu bayar hutang ayo urang daharna jeung daging kotok bae bisa diteluh tuh bayar hutang bae lah cek Ki Zaid euy hutang ka aing teu dibayar sia sesenangan sunah maupun sesenangan geus we niatna qada Ramadan di bulan haji poe Arafah engke ganjaran Arafahna meunang kitu bae tah mah kos urang isuk-isuk asup ka masjid langsung salat sunah duha eta tahiyatul masjidna kabawa gitu bae lamun urang teu tahiyatul masjid ieu geus sarua urang qada Ramadan di bulan haji Arafah atawa tarwiyah tah eta teh Arafah jeung tarwiyahna kabawa. Apa benar daging hewan kurban dibagi 3 sepertiga untuk dimakan oleh yang berkurban kahayang pemerintah sepertiga disedekahkan dan sepertiga bagian dihadiahkan kepada orang ente aya kos gitu hadiahkeun bae pokokna mah daging kurban mah nu korban nama deuk ngadahar ala kadar saeutik teh naon nya teu kudu sepertiga sedekahkeun jeung meunang daging korban mah teu khusus ka jelema-jelema fakir miskin dengan mayoritas fakir miskin heula dahulukeun nu salian fakir miskin ge nu sugih meunang itulah aturan kurban. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling jelema anu arariman alladzina ta'isi mausul amanu silawal mausul mausilati fi quwwatil mustaqis sami sareng ya ayyuhal mu'minun hai nu arariman di mana bae ayana khususna baheul iza lakitum fiatan di mana-mana aranjeun amprok jeung golongan kafir anu merangan ka anjeun dibahasakeun cukup bae dina Al-Qur'an kufiah piate kapan golongan tetapi ieu teh golongan anu endek ngabunuh mukmin anu endek ngaruncurkeun ngarusak mukmin berarti golongan kafir sebab ulah aya kajadian mukmin perang jeung mukmin ulah aya kajadian muslim perang jeung muslim instruksi perang sote muslimun teh perang teh jeung kafirun lain jeung muslimun nah ieu kuari urang serba salah di Indonesia lantaran orang selalu berhadapan teh muslimun jeung muslimun deui mukminun jeung mukminun deui anu geus teu sejalan dua kelompok nu ieu mah ka dieu nu ieu mah ka ditu akhirna ribut muslim jeung muslim kelompok mukmin jeung kelompok mukmin mun kurang-kurang urang mawas diri bisa ribut terus di Indonesia sebab orang bisa dikendalikan ku batu boga prinsip sorangan satungtung urang dikendalikeun ku batur pengendalina kafir atuh diadu-adukeun urang mantak ulah kaget pacekcok Muhammadiyah jeung NU tiba heula sebab nu ngendalikeunana baheula kafir ngan untung bae bisa mawas diri ulah kaget lamun NU teu anggeus teu beres teu halimpu jeung HTI lantaran dikendalikeunana di luhurna saha nu ngendalikeunana untung bisa mawas diri ulah kaget lamun FPI terus berhadapan jeung organisasi-organisasi Islam lantaran dikendalikeun ku batu henteu istiqlal urang hirup lamun dikendalikeun ku batur pas kitu urang jadi lalaki aju anu berkuasa awewe masyaallah araringgis ya Allah ya Rabb teh Gusti Allah teh mere bahasa iza lakitum fi'ah di mana anjeun berhadapan kapanggih jeung golongan kafir kumaha tah aya kafir nyerang ka urang apakah urang cicing be
datang ke terhina urang lawan paeh syahid. Paeh syahid teh ya hartina nyana ka sorga. Hese-hese lah gitu bae heulanan. Hese-hese syahid memeh paeh geus aya di sorga sebenarnya. Memeh paeh teh geus aya di sorga dengan niatannya lillahi kalimatillah. Ya Allah, ya Rabb. Di zaman Kangjeng mah awewe hayang perang, budak leutik hayang perang ngan diulah bae ku Kangjeng. Kayak can waktuna. Je perang teh kapan ku pakai persiapan. Permainan pedangna kudu bisa, manahna kudu bisa, kudana ge kudu bisa, mun deuk lumpat sing kencang lompatna. Tah, atuh kudu mantak balap lompat Kangjeng Nabi. Balap manah Kangjeng Nabi. Balap kuda Kangjeng. Diinstruksikeun teh kos kitu teh masalah. Teu masalah. Di urang mah balap bang pinton di urang. Atau tenis meja di urang. Eta lain panjang peperangan tah mah kos kitu mah. Lain jang peperangan tah mah bola bae bari. Tah ieu. Nah, lamun urang naon kitu ngaranna kompetisi nembak masalah nembak. Nembak mah masalah. Tah pajitu-jitu nembak. Teu masalah. Urang kuari. Suatu waktu urang ke perang, ye geus jago nembak mah. Hai. Warina urang itu memeh perang, buah-buah urang ces. Masalah tetangga buah. Nah. Ayo geus ku urang. Tembakan ku urang, alaan ku urang. Tunggu dah memeh jadi pejuang, jadi pamalingan heula. Konsep dalam rangka menghadapi musuh kafir ku Gusti Allah teh dibere nomor kahiji fasbutu, nomor kedua wazkurullah, nomor katilu wa ati'ullah wa rasulah, nomor kaopat wa la tanaza'u, nomor kalima wasbiru. Konsep. Ketika berhadapan jeung kafir, hiji fasbutu likitali wala tanhazi. Hate kudu tegar dalam menghadapi peperangan jeung kafir. Wala tanhazim. Ulah mundur saksiku atau maju. Berarti kan ieu instruksi Gusti Allah ku urang kudu diopenan. Cara supaya pas butuh tentu ku urang kudu dirangkum, ditata sedemikian rupa. Lamun ku urang henteu ditata atuh moal bisa. Mantak di negara geus aya jang paranti perang TNI, angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut. Geus puguh panglima perangna. Geus puguh kapten jeung jenderal. Nah ieu kan geus rapi kan di negara. Geus rapi kan di negara jang perang teh kos kitu emangnya mah dipersiapkeun untuk perang tah tentara mah. Mantak tentara mah lamun teu perang teh ateul jeung teu betah. Sebab dididik yang perang. Untuk perang TNI berarti menguasai bener. Ini kan cukup di Al-Quran maftas butuh. Ketika berhadapan jeung musuh kafir pas butuh. Teguhkeun hati anjeun. Ulah gentar jeung ulah mundur. Saksiku kisahatan berangkat maju. Sebab lawan menang luhur agama. Eleh syahid. Ya Allah, ya Rabb. Kuari mah urusanana rakyat anu kuari diajak perang. Buktina kuari urang carita luar negeri bae. Tentara anu peduli Rohingya teu kadenge anu berangkat ka ditu rakyat. Bari ge can kanyahoan ye di itu para raya apa hari rum. Nu berangkat ka ditu emang eueuh kitu terus lomba. Lain Indonesia bae
lu berangkat ka dari itu teh loba perang ka dari itu teh minimal me-backup jelema anu deuk dibunuh di ditu. Kemudian kamari diposo di urang rakyat kan berhadapan tentara biasa bae polisi mah malah ngabunuhan rakyat. Jadi Indonesia kok gitu. Padahal tak musuh kan sebab jangan ngarusak mencitan ustad ngampakan muslim dikabur dipicis disesel dekubaha tuh dia teh geus lain rahasia deui irungna bibirna mata dicokel diragaji Masya Allah karim polisi aya ngajedog di dia di sisi lantaran atuh polisi lagi beureuh atuh milu ka ditu atuh biasa bae Didilah marudah muslimin jehe parang sana ulah iya ulah sampai ke mundur di urang kan kuari minoritas kafir mayoritas muslim tapi urang seakan-akan dibalik kuari kesan teh muslim seakan minoritas kafir seakan mayoritas seperti gitulah perputaran politik babari politik mah ngesankeun situasi teh babari jasa konflik kamari Jakarta urang lamun maca kesan-kesana dibalikkan urang kuari bege kesan kuari rakyat akan dipojokan tidak NKRI nu boga NKRI seakan-akan cuma polisi urang dibalikkan kesan seperti itu aneh asal aya nu nentang bae ka pamarentah seakan henteu NKRI nyana pang NKRI na ieu kan kesan ieu keur carita kesan kok dibuat seperti kieu teu meunang salah urang disalahkeun bae kan ieu kan peperangan di negara kos kieu nyana ngaku pang NKRI na rakyat disalah-salahkeun bae organisasi nu teu milu kadinya dianggap lain NKRI tah padahal di jerona nyana loba PKI-an ieu kesan ieu kecarita politik bisaan jasa politik seakan urang digiring perasaan seperti eta seakan digiring serba salah politik teh kos kitu nah babari politik mah aya kitaban politik sarua atuh sia teh lo kaji politik teh ka kitab da sakolah henteu pan nyaho demo ge asal untung mah sakarung bae seres ieu kesan teh urang dibuat seperti itu seperti rakyat teh deuk salah bae nu bener rek pamarentah bae eta kesan politik nah emang dibuat seperti kos gitulah politik mah yang ngadu polisi jeung tentara ngadu seakan-akan ieu teh sejalan tapi kan lamun urang deuleu di lapangan mah jangan ngarendeng cenah polisi jeung tentara ngarendeng diut sambutan biasa tuh masalah tapi kurang dibuat kesan seperti tentara polisi atau berarti ribut di negara lain gitu kos gitulah politik dek ngaburkeun si ieu kudu kieu carana dek narik si ieu kudu kieu carana ieu dek dilegalkeun kieu carana dek diilegalkeun kieu carana aya kitaban tah kos kitu tah aya kitab naon cenah kieu kita udah sok nyaho sih mah pokona aya bae pokona henteu cenah kieu kitab ulah sok nyaho kok gitu bae pokona tah eta kesan politik di negara urang kuari teh nyaman kan sebab asalna saralah bae tuh dipojokkeun terus satu sisi kiai diangkat di sisi lain kiai dijeburkeun di sisi lain Islam diangkat deui di sisi lain Islam dijeburkeun deui politik teh mah ulah kaget matak ente tenang bae dagang bae biasa dagang bae dagang biasa tani biasa ulah ka bawa bos tadi itu ka bawa ulah tah nu rugi ge kiai nu ka bawa rugi tah kiai teu jahoeun ka situasi endahan hayu abring-abringan eta mah ka bawa kunyana nu keur main politik itu kiai mah mendingan ngaji bae lamun dibawa ka istana kiai masalah kan mawarian datang ke istana bismillahirrahmanirrahim faslun tahu iki lagi pas Cak Jokowi usir eta teh jauh dengan situasi orang dibuat seperti eta kan seperti dah salah seperti kieu eta lah
jelema nu keur ngamainkeun politik seperti kos kitu. Aya nu dek diunduh saha, aya nu digubelingkeun saha, anu ditaekeun saha, batak lamun teu nyaho mandingan cicing. Ning cicing nu geus korban Kiai Ambalayah ti baheula. Beuh masyaallah. Elmuna nu sakitu luhungna gara-gara ngadukung Golkar datang ka hiji-hiji acan nu ngaji kan korban. Santri barali kabeh mingguanana geus henteu gara-gara masyaallah cuma hidup Golkar. Aja dibere duit ya Allah sebarah duit sih tah. Ieu ulah wae inget bae nu baheula takos karana ditu. Kuari ge hidup banteng. Delekeun sih wal kebel deui. Ambruk ya. Ieu parang salana. Kipudoli ge henteu hidup-hidupan ambruk. Komo Haji Pendi mah tah mah geus lain ambruk deui tah mah. Inting-intingan tah mah. Ulah, orang biasa nggak doa bagian kiai mah bagian nggak doa kayak diberi duit, doa, tadi diberi duit ulah, itu sarwana ngarana, tuh ya itu situasi kergenting tenang, biasa pak, tak kuari bagi serada reda deh kan terada di redaki, ncat, engke mainnya masa gedeng deh, tenang, kuari kan tenang, situasi. Sakedeng deui marudah deui asal dek pilpres we ge kos kitu atuh nyana nu jadi presiden kok urang anu riweuh urang geus biasa bae biasa teh hati atuh ngaji salat urang geus nyananya ka neraka urang ka surga kahayang sia iya teh ayo waliullah wa tararda kala nah iya cerita pas butuh berarti kan kudu aya penata di negara ya urusanana TNI lah jang dalam negeri berarti pertahanan ya Polri lah sarua pertahanan perang nah kemudian masyarakat organisasi ya NU, ya HTI, ya FPI, ya Ikhwanul Muslimin, ya naon deui itu wah geus loba lah organisasi wah komo teh mah remaja masjid mah Ambalayah teh mah geus jang muludan rajaban Irma melulu Irma eueuh salah eta ge jang gerak kurang lingkup di nyana eueuh salah hayu dirapikeun saanu nyaong ke bisa aya budak nyerang geus aya Irma makan ngeunaan je geus aya remaja masjid mah wan di dinya eueuh pagawean kotak-kotak masjid cokelan we nyana atuh geus aya pagawean mah ya Allah ya Rabb ya fatbutu likitali wala tanhazim instruksi Gusti Allah ketika berhadapan jeung kafir pantang mundur fasbutu berteguh hati tegerkeun hati hadapi dengan ketegaran hati fasbutu nomor kedua wazkurullaha katsira kudu loba inget ka Allah lantaran urang teh kapan hirup urang pamere Allah atuh sanggakeun ka Gusti Allah urang kuari hirup boga tanaga urang pamere Allah sanggakeun ka Gusti Allah ingat ka Gusti Allah urang berhadapan jeung kafir urangna diinstruksikeun kita berhadapan jeung kafir kita hadapi ku urang seteger-tegerna kemudian urang kudu loba inget ka Allah minta pertolongan sebab anu ngalumpangkeun urang Allah nu ngagagahkeun urang Allah ulah ku hawa nafsu wazkurullah katsira ud'u bin nasri minta pertolongan ka Gusti Allah ulah sampaikeun ka salah beusi ku hawa nafsu inget ka Sayyidina Ali bae kan Sayyidina Ali teh ketika perang Ruan eta teh kapan pemimpinna anu sakitu gagahna teh langsung ku Sayyidina Ali pedangna beunang sat sagesa pedang beunang ragag tikem ku Sayyidina Ali begitu ditikemkan diciduhan Sayyidina Ali begitu
Begitu di Ciduhan Sayyidina Ali dilepaskan ke Sayyidina Ali. Nyana kaget. Pedang Sayyidina Ali geus hampir ditinggal reketek doang karena beuheung cabut terjadi. Cicing Sayyidina Ali ditanya, kunaon terjadi ieu ngabunuh kula? Cek Sayyidina Ali, kula ngabunuh teh kudu perintah Allah. Ieu kok emang lain perintah Allah. Lamun maneh teu nyiduhan, kula pasti ngabunuh anjeun. Kulantaran maneh nyiduhan, ieu teh beusi gara-gara ngabunuhna ku sebab ciduh lain ku perintah Allah terjadi kula ngabunuh. Masya Allah. Pan urang mah ka masjid dia kan gara-gara tetangga. Gara-gara tetangga aduh urang mah ka masjid dia muatan-muatan ambal aya tetangga malu. Malah maya nu ka masjid jam 3 ka masjid hebat jasa tahajud horengan aya jahe di masjid. Masyaallah karim nyaho-nyaho geus anakan bae. Eta muatan maluluat. Deuk iraha ikhlas da ieu urang ibadah. Wa zkurullaha katsira lobakeun eling ka Allah. Dengan bahasa Allahu Akbar. Perang teh Allahu Akbar. Amari demo Allahu Akbar. Wah, dengan bahasa Allahu Akbar gentar. Kafir sieun. Allahu Akbar teh mah kumaha kitu lamun geus dibahasakeun kana Allahu Akbar. Saragieun kafir mah teu boga Allah. Boga Allah nya nama mundur kabeh ge. Ta ieu ku bahasa Allahu Akbar berarti urang minta tulung ka Allah. Allah Maha Agung, tolong kami ku keagungan Gusti Allah. Allahu Akbar. Ajeuna dipergunakeun pake demo limbah. Allahu Akbar. Pake limbah ge pake Allahu Akbar. Cak Allah aduh aing pake kokosen bae Gusti ya. Limbah mah atuh cak Allah lah pake ngaran aing ke. Allahu Akbar. Wa dzkurullaha katsira la'allakum tuflihun manawa anjeun bahagia. 2 ya ente hayang kebahagiaan berarti kebahagiaan teh dalam rangka nilai kalimatilah menang ditulung ku Gusti Allah. Konsep pertama fasbutu, konsep kedua wadzkurullah. Insyaallah ente aya dina kebahagiaan yakni menang ulah neuleuh kuantitas sanajan saeutik bilanganana tapi dengan fasbutu wadzkurullah katsira menang buktina Badar. Wa ati'ullaha wa rasulah jeung kudu nurut aranjeun kabeh ka Allah wa rasulahu jeung Rasul Allah. Jieun kurang persatuan untuk taat ka Allah jeung ka Rasulna. Wala tanaza'u ulah paberencai ulah pakiaki fi ma bainakum fatabshalu wa tadhhabari hukum. Lamun ente paberencai engke ente bakal gentar bakal borangan di mana engke borangan leungit kekuatan anjeun dibere konsep untuk supaya bahagia menang buat kurang satu wadah takwa atiullah wa rasulah berarti organisasi Islam murni. Lamun organisasi Islam di negara sarua prinsipna kudu teger diilai kalimatillah. Wala tanaza'u ulah paberencai. Ieu mah urang ngadengekeun NU bae ge baheula mah ku begitu solid da luar biasa resep urang ngadenge NU teh atuh kuari mah kapan NU teh anu ieu kakaler nu ieu kaki idul di Jawa Timur mah geus aya sabaraha beulah NU teh ya. Geus puguh partai mah geus jalain urusan agama NU bahkan organisasi sosial keagamaan anu didirikan ku Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah tahun 26
sebelumnya adalah Muhammadiyah tahun 12 Kiai Haji Muhammad Dahlan anu padahal mah di ditu nama saguru Kiai Ahmad Khatib Syambas di dieu kita bergerak NU kita bergerak di kalangan kampung Muhammadiyah kita bergerak di kalangan pakotaan nu dimaksudna supaya kagero kabeh antara kota jeung kampung ku dua organisasi eta saguru begitu didirikan tahun 12 berangkat terus didirikan NU berangkat terus tahun 26 berjalan dengan rapi. Kiai Haji Muhammad Dahlan sok nanya ke Kiai Haji Masyari Kiai Haji Masyari kesarua sok musyawarah perbedaan teh cuman gerak nu ieu untuk di kalangan elit kota nu ieu di kalangan elit kampung bergerak sarua sosial keagamaan berangkat ketika geus aya muatan aya kahayang mulai papis jadi jangan mimitianana mata kuari dikembalikan ka hieu toh teh harares tah geus ayeuna urang ngadenge komentar Gusmus kuari urang geus ngadenge komentar Gus Solah urang ngadenge komentar berbagai tokoh-tokoh NU kok berbeda sih jeung NU nu ieu terus nu itu terus komentar oh kesimpulanna keur teu solid berarti teu kondusif perang kuari NU kajen kokoh sebab teu kondusif mun NU kuari diperangkeun kajen teh aya garda-garda sebab moal beres sebab teu kondusif sebab naon ieu tah teu nuturkeun wa Allah wa rasulah wala tanaza'ulah paperencanaan dan paperencanaan geus puguh partai mah tilu jadi dua PKB gitu keneh naon deui coba ayeuna paperencanaan coba naon deui partai naon deui hitungan tuh sia hitungan coba ayo Golkar 2 keneh bae PDI 2 keneh bae eta teh mah parantina kos kitu mah tapi kan ieu mah jang ibadah ke Allah mah wala tanaza' lantaran solid keayaan pondok pesantren mah pondok pesantren teh aya manajemen gaib sama teu arti pesantren mah teu bisa diorganisir make zahir teu bisa sebab naon pemimpin pondok pesantren kudu ahli Allah ari pemimpin pondok pesantren zahir NU pibuktieunnana secara zahir pondok pesantren mah aya manajemen kalbu masyaallah aya lenterahat tidinya lah bakal mengakui karena keunggulan dijadikan pemimpin teu kudu dikedalkeun dina lisan tetapi qalbu inilah pimpinan kita selalu nyana memohon meminta bagaimana ieu kadar sinarna lain sekedar kecamatan kabupaten mungkin dunia jeung memang aya manajemen kalbu ukuranana leuwih konkret tibatan zahir urang lamun nyaritakeun ilmu kewalian aya kutub aya imamani aya mukhtar aya autad kutub hiji sadunya aya imamani masyrik jeung maghrib dunia dibelah dua pemimpin masyrik hiji pemimpin maghrib hiji mukhtar tilu dunia dibagi tilu autad opat dunia dibelah opat sabagian kemudian ayeuna mah kitu eta autad nah abdal 7 wali abdal teh 7 dunia dibagi 7 tuh tina kutub ka-2 ka-3 ka-4 ka-7 terus ka dieuna mujabah uqobah uropa maksudna lan lain-lain sebagainya paling handap wali ialah rijalul gaib nu diarangkat ku Gusti Allah jadi wali-wali tah ieu tah haji pendi geus diangkat jadi rijal ngan teu make gaib jadi rijal teh hartina lalaki rijal henteu make gaib rijal zahir diangkat nah udah badak urang mah kuari kapan teu nyaho teu kadenge teu karasa lamun gunung jeung gunung bisa ngobrol batu jeung batu bisa ngobrol tangkal kayu jeung tangkal kayu bisa ngobrol hewan jeung hewan bisa ngobrol urang mah ngan sakadar ngobrol teh make SMS-an make pulsa
urusan ada dalam negeri luar negeri bisa aya manajemen ketika aya sesuatu karumpulan para wali-wali Allah sarua kumpul biasa set ngan halal liber wali mah ai urang mapan make kapal udara wali mah teh hiber set aya nu teh datang hiber jangan lamun wali lamun para aulia Allah acak-acakan negara matak ditanya tidak kita blog Iful Minan ai wali sih sebenarnya ngurangan apa nambahan tegurangan teu nambahan dina rijalul gaib sakitu angkat ke maot tambah deui maot angkat deui haju kieu permasalahanana eta di unggal negara aya eueuh wali aya nu mantak aya naon cirina mun eueuh wali moal turun hujan jeung moal jararah di tatangkalan eta be cirina satungtung hujan basi kada turun jeung tatangkalan jadi berarti di dinya aya wali Allah adapun engke ku Gusti Allah tita nyingkir lantaran deuk disiksa wali Allah nyingkir ceuk disiksa ieu mah siksaeun ceuk Gusti Allah seperti deuk aya tsunami seperti deuk aya gempa wali ku Gusti Allah dibere firasat indi telah sebab ieu deuk bangkawarah jasa sebabnya nanaga geus ngasehatan ka umat sing hade ngan umat tebang kawarah ini tah kos kana ditulah kuari orang ningali situasi Indonesia lamun lain para aulia Allah ngadoa ka Gusti Allah alam ieu ge terus bae khawatir hanya sekedar deuk ngadirikeun negara hanya sekedar deuk milih pemimpin baik itu presiden maupun gubernur tetapi datang ke korban-korbanan iyalah nujia kurang dikhawatirkan teh sebuah negara korban rakyatna sebuah gubernur korban rakyatna iya nu mantak dijaga ge ku urang sebab manusia karakterna teh karakter aya anu macan aya anu maung aya anu buaya ikan bahaya bandingkeun cek Tuan Syekh Abdul Qadir manusia jeung hewan dina Al-Qur'an balhum adol manusia leuwih adol leuwih bahaya tibatan hewan urang tingali coba ge di leuweung teh set embe ngadu jeung embe tet selesai geus ngadu hiji doang nu ngadu teu mamawa batur kan ya nama hiji doang aduh jeger potong selesai isukna babarengan deui embe ieu penelitian waliullah beres geus babarengan deui ketika geus eleh bae geus memang anu potong geus tirekeun ngalawan deui milu bae eta hewan coba jelema lamun hiji jelema diktator paehan si anu bunuh si anu penjara si anu selesaikan si anu nu korban 100.000 bahkan rakyat sorangan sekat habis Masya Allah iyalah balhum adol manusia seperti itu ndik jadi lurah bae nu korban sabaraha jadi bupati korban sabaraha komo dek jadi presiden lamun geus boga kahayang kemudian akur jeung rakyat nyana memaksakeun nu korban bakal ambalaya urang kamari ieu ngadenge polisi meuli senjata bae ge kok deuk menghadapi pilpres bae ge kudu meuli senjata aya naon sih di jerona kan kaget rakyat kan nyaho kabeh lantaran panglima nyarita ada apa ini polisi kok pakai beli senjata segala kepentingan anak kanjang pilpres tapi kan urusanna senjata kan perang aya naon di jerona nah ieu kan nu jadi bahaya nu mantak eta lain lalagaan dina tafsir teh embe mah lamun maling kebo mah lamun maling teh dangdeur ngan daunna doang atuh pan manusia mah di meteran jeung taneuh ieu nu cilaka Masya Allah kan tuh monyet jeung ucing ribut geus eleh mah nya mah geus bae geus eleh mah geus nu eleh manut bae tapi deuleu politik Masya Allah can beak can bae
sabaraha nu urang ku urang kadenge anu dibunuh di luar negeri, anu dibunuh di kapal, anu dibunuh di penjara, anu kuari ngaringku kada di penjara. Eta korban-korban politik dari pemaksaan seseorang anu menginginkan menjadi sesuatu. Jahatna politik tak seperti eta. Mantap saya tugas kiai mah ngadoakeun salamet. Geus ngadoakeun salamet tuh deui polisi bangsa Indonesia, TNI bangsa Indonesia, nu deuk jadi pemerintah bangsa Indonesia. Aya percokolan urusannya anak urang mah ngadoana salamet, mudah-mudahan bangsa Indonesia disalametkeun ku Gusti Allah, jakabeh ge nang Gusti Allah, tentarana, polisina, PNS-na, pamarentahna kabeh ku Gusti Allah. Mun ku Allah diredakeun atuh reda tah tugas kiai mah geus kitu. Ngan cenah kitu mah kieu nu mere duit tas mah kitu bae sih. Tah ulah sok cilek ka dieu tetep biar bae. Masya Allah, iya konsep. Hiji fasbutu, nomor kedua wa ykurullaha katsira, nomor katilu coba usahakeun nurut ka Allah jeung Rasulna, berarti prinsip nali ilai kalimatillah ulah keluar ti Allah Rasulah. Nomor kalima, nomor kaopat wala tanazau, ulah paberencai kudu satu suara. Lamun paberencai fatafsalu wa tadhhabari hukum borangan kena jeung leungit kakuatan. Lamun geus borangan leungit kakuatan endek ngalengkana ge asa-asa teu pede. Numadak urang ngadenge berangkat da polisi satu suara henteu komando ku Polri. Kapolri langsung komando harus satu suara. Panglima TNI ge harus satu suara. Jana geus saya sumpah jabatan, sumpah militer. Tidak boleh satu jenderal pun ada yang keluar dari sumpah-sumpah. Posisi di mana saja tetap kembali kepada markas. Wah, hebat dasar. Eta teh supaya ulah paberencai. Engkena lamun paberencai borangan kajian buku bah. Urang endek nganjang 10-an. Liwat kuduna ieu lewat kuburan. Kan urang didinya teh cantelan lah. Sia-sieun teh. Teu, sia-sieun teh. Aya, sasalaman. Awas ya. Ulah aya nu lompat ya. Siap. Awas ya, lompat bae ya. Berangkat lalauna. Satu suara kan? Satu suara. Ngagerebeg hiji dia beres. Ngagerebeg hiji wal beres eta. Tah eta lamun satu suara teu tenang bae urang mah kapangi jeung pocong kapangi kabehan. Henteu kabehan. Ya guys, pokona mah satu suara geunah. Berarti sehidup semati. Ieu bahaya ge juga gegerebegan sorangan. Pemimpinna deui nu tadi nyumpah teh. Itu bahaya tuh, pemerintah. Tak iya tah, dokos gitu, hashtag kita satu suara. Pondok pesantren teh akuari manggeus teh satu suara. Di luar salafiyah manggeus aya trik duniawi nu mantak kajen kumaha ge geus hararese bae. Henteu kudu paberencai sabenerna mah pondok pesantren modern jangan majukeun bangsa, negara jeung agama. Salafiyah. Cuman prinsip geus berbeda. Salafiyah mah murni Allah. Murni Allah nu ngagaji nu naon. Modern mah kan geus aya aturan-aturan administrasi. Lain. Nu adak sarajan pondok pesantren berbeda, tetep bae. Eta teh satu langkah berpisah antara modern jeung salafi. Dihijikeun ge hese kajen hukum. Prinsip nu beda. Sabenerna mah teu kuduna mah ngahiji. Tetapi kan eta geus beda aturanana. Asal aturanana geus beda bae, atuh geus mah berencai. Nu kolot jeung nu ngora nu mantak ribut bae aturanana nu beda. Nu mantak urang kudu supah pocong heula. Mun neuk nyandung teh ini kan sia, sia jelema, aing jelema, aing pamimpinna ya hulu sia aing diadu-adukeun sia lamun ributnya. Nah, urang kudu diancem, tah golok sering hiji. Nu kolot bere golok, nu ngora bere golok, urang bere golok. Taehan aing ka sia. Ayo sia.
Moal teh nya nanti. Urangna kudu teger, lamun urang nyandung kudu teger, tagolok tas sia ribut bae. Ayo ya. Wencet embeto kan itu. Ya Allah. Kurang teger urangna. Mantak bulaya-bulaya ulah sok nyandung. Ulah sok nyandung nu bulaya-bulaya mah kuduna boga mental baja karak. Asal nu kolot ngamuk. Ngamuk sia sakumaha kebopelen goblok sia. Kan geuna. Ngamuk talian sia ku aing. Tah lamun lalaki kos kitu karak meunang nyandung. Ayo lalaki urang dicarekan aja. Sia mah senangan ka itil dadang. Teu beres sia mah kitu. Teu beres sama kos kitu mah teu teger terus urang teu teger mah. Teger makan geuna. Teu meunang ngomong, teu meunang calangap majikan teh ulah ngomong. Emang urang lamun dipikir-pikir mah urang bloon sebenarnya mah. Atuh bloon mah urang nu usaha, urang nu nyeun imah, urang anu mere dahar, tapi urang sieun kanyana tolol teh coba urang. Nu usaha lalaki, nu nyieun imah lalaki, nu meuli mobil lalaki, nu mere dahar lalaki, tapi urang sieun ka pamajikan kan goblok eta sia. Atuh aing mah jelema keur ieu mah ngahiji jeung nu gara oblong kieu tuh. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Kecuali nu usahana pamajikan, nu nyieun imah pamajikan, urang sieun kanyana wajar lah. Atuh emang urang nu usaha, urang nu nyeun imah. Urang anu ngabiayaan ku urang sieun kanyana. Coba tapakuran ku sia. Masyaallah. Wasbiru jeung kudu sabar maraneh kabeh tahan. Dalam rangka menghadapi musuh urang kudu sabar. Maksudna sabar teh akan berarti di dieu teh kudu diatur strategina wayah maju wayah bertahan wayah mundur selangkah untuk maju. Berarti kan urang kudu boga strategi perang. Mantap Kangjeng Nabi ngobrol teh selalu eksis. Kangjeng Nabi ngobrol jeung tukang perang, ngobrolkeun perang. Kangjeng Nabi ngobrol jeung petani, ngobrol tani. Kangjeng Nabi ngobrol jeung pedagang, ngobrolkeun soal dagang. Kangjeng Nabi ngobrol jeung jelema pasar, ngobrol soal pasar. Kangjeng Nabi ngobrol jeung tukang ibadah, ngobrolkeun ibadah. Eueuh nu dititah eureun ku Kangjeng Nabi kabeh ge sugan aya deuk ibadah mah maneh eureun di pasarna jan henteu. Sok di pasar terus nu penting takwa ka Gusti Allah. Sugan ke petani ai maneh deuk ka Allah mah eureun atuh tanina jante sok teruskeun tanina nu penting takwa ka Allah melalui tani na ngatur Allah maneh cicing di dinya nu penting takwa ka Allah. Ketika maneh jadi panglima jadi tentara sugan Kanjeng Nabi nita eureun ka tentara-tentara ka asar-asar ka junud-junud supaya eureun jadi tentarana ibadah ka Allah henteu lanjutkeun untuk supaya ketenangan negara. Jadilah bemper negara. Nu penting takwa ka Gusti Allah. Nu ditita eureun ku Kangjeng Nabi, tita ge mararaju kabeh. Da watak urang lamun lagi nita eureun soal sia deuk ibadah ka Allah eureun atuh dagangna. Ai pamajikanan sanu ngurus. Anakna sanu ngurus, mantak kena kula mendek norekat bae cerek kieu haju eureun usaha eureun dagang. Ai numpak sia hayang keneh. Numpak mah hayang. Ai numpak hayang keneh atuh sia usaha goblok. Ayo numpak nyingkap usaha norekat kumaha sih pabeuli teh meja ieu teh ngatur Allah jelema teh aya nu posisina tani aya nu posisina dagang aya nu posisina nah di dinya bae posisi-posisi eta lah dijadikeun takwa jang sarana ka Gusti Allah ulah hese-hese lamun nyana betah jeung bisa takwa di dinya ketika teu bisa karak keke asa lain deui maneh di mana digawe di bank ayo ieu hayang takwa ka Gusti Allah moal bisa sebab di dinya makan jurig balulu riba
ambalayah didinya sia dahar didi yang nginum didinya di urusan peribaan sok lalaunan geura endeka Allah mah oper motor oper kredit awak dia oper ulah cicing dinya kreditkeun kuari oper kredit ulah di bank mal beres aya jadi polisi mah masalah polisi mah nyana di polsek masalah nyana status polisi kemudian beribadah ka Gusti Allah masalah asal hiji ulah sembarangan dibere duit ku batur nomor kaduana atuh gaji cukup yang nyana bae geus sak cukup ku gaji ulah aya naon geus tegakeun ku nyana aya nu mabok aya nu laporan-laporan pos kitu tangani ku nyana tanpa aya kudu hayang dibere duit jadi wali tawa polisi kan moal ayam meureun sadunia ge ya Allah karim jadi ulah berencai berangkat sauyunan dalam rangka menghadapi musuh Allah. Idinya kelamun berencai mah bakal borangan tur leungit kekuatanana tambahan ku ari strategi perangna dengan cara-cara perang anu geus diatur ku ahlina wasbiru innallaha ma'as-sabirin saenyana Gusti Allah eta selalu babarengan jeung nu salalabar kabeh ieu keur carita perang melawan musuh Allah urang sameme perang ngalawan musuh Allah urang perang jeung hawa nafsu ya ayyuhalladzina amanu hai jelema-jelema nu ariman idza laqitum fiatan di mana ente kapanggih jeung golongan-golongan setan golongan-golongan nafsu anu mantak ngagelincirkeun urang tina kaistiqomahan pas butuh maka kudu talager hate maraneh kabeh dalam rangka perang jeung nafsu carana wazkurullaha katsira lobakeun zikir ka Gusti Allah sabaraha cenah kieu zikir ulah loba-loba sape-sapeting 5.000 baheula cuma dibere 5.000 ge geus bae asal loba jasa 5.000 baheula itu lo bating 5.000 mah 3.000 asal 3.000 ge lo bating 1.000 asal 1.000 ge cenah teu kuat tapi emang sih teu beuki meureun sadaek lantaran eta zikir la ilaha illallah hurufna kapan aya 12 huruf nu 12 huruf teh eta teh ngabogaan wadah hiji-hijina huruf teh diwadahan ku asma-asma Allah geus kurang lamun dibaca la ilaha illallah eta hiji-hijina la aya rahasiaan alif aya rahasiaan ila aya rahasiaan ilaha aya rahasiaan hamzahna lamna hana illallah aya rahasiaan dina rahasia huruf-huruf nu dibaca ku urang la ilaha illallah horenganan ngandung rahasia mun ku urang diseringan maca la ilaha illallah dengan sendirina nu urang teu nyaho aya rahasiaan ternyata roh urang kababar kos kitulah zikir la ilaha illallah na iyalah wazkurullaha katsira hayang menang ente kalawan musuh Allah nafsu zikir ka Gusti Allah sebab naon dengan sendirinya engke aya bantuan-bantuan gerakan-gerakan ruh urang gerak sorangan urang gerak tos kitulah la ilaha illallah masyaallah karim ente la'allakum tuflihun bahagia gara-gara mun loba zikir ka Gusti Allah kabahagiaanana kumaha kebahagiaanana urang bisa nyoba ka alam malakut alam malaikat maluhur langit urang hirup di alam dunia tapi bisa nyoba ka alam malakut nek urang bisa nyoba terus ka alam luhureun malakut bahkan loba waliullah anu geus bisa nyoba ka surga ku ari di dunia kene nya geus nyoba ka surga la'allakum tuflihun perangi nafsu seperti
ngadengikeun mangeunahkeun jasa haji dararatang bae ka sorga. Aju dararatang bae ka alam malaikat ku ngadengikeun mah babari jasa masyaallah karim. Yeuh, urang keluar ngaji betahan coba heulananan ulah deudeulean kaler kidul. Tah eta nafsu ya. Dimapan keluar ngaji bae itu sahanya. Tiungna beureum bagus amat. Eta nafsu. Cari Allah lumatak ditata cara teh eueuh deui wati di ilmu thariqah ditata cara hirup urang teh engke dibandingkeun ieu teh resepan keneh zahir apa resepan keneh batin roh urang makan ka Allah aya urang makan kana dunia mata urang deudeuleunana kanu indah-indah ceuli urang dedengian kanu merdu-merdu irung urang aamban kanu sengit-sengit leta urang ieu teh kahayangna teh anu lazat-lazat kitu keneh situasi awak urang teh ngeunahna manu tarariis bae make AC make kipas itu keneh mun kendaraan pakaian dunia teh mah urusanana teu meunang manggih jahe aju bae komo bae nol mah aya yatiman karunya ya yatimna bebeja kaburat aing mah lain naon yatim doang karunya yatim bae ku sia pegata tanggal air rumah kapan wauna ka Allah rumah jatah dina ti Gusti Allah lamun ku urang teu di kitu openan atur roh ka bawah ku jasad kulantaran di openan melalui wazkurullaha katsira pas butuh ajegeun heula lempengkeun ka Gusti Allah dalam rangka perang jeung nafsu kemudian lobakeun zikir ka Gusti Allah waktu-waktu anu tertentu engke lantaran zikir teh lain sambarangan engke ku Allah dibere eta mah urusanna Allah nu mere kok lain deui perasaan aya perasaan-perasaan tersendiri kok aya dedeungan nu lain kok aya dedengan nu lain kok bisa seperti eta iyalah geus datang la'allakum ya ditata bae atuh bari urang umurnya geus kolot geus 60 kobo geus 70 bahasana beureun mun diambean geus bau kuburan geus gari maulah loba kahayang komo nonton TV perang ngaranna jeung nafsu tileutik nonton TV bae naon paedahna sih datang ka ayeuna masa sih kudu kabawa ka kuburan teh nonton TV mangtak naon perang mereket urang coba aing mantah moal hayang nonton TV geus bebejakan nak TV jual kunaon emang mbah remek nu cekas cekasan ya Allah lamun urang teu nyadarkeun diri mal beres-beres hirup perang geus aing suara nonton di aing salat wasalaria mah sabodoh aing mah geus dahayang mah kitu keneh HP geus eueuh hubungan aing mah jeung makhluk aing mah jeung khaliq hubunganna naon bah jeung khaliq bung aing mah jeung mukhlaq mah coba sakali deui bah abah hubungannya dengan makhluk bung aing mah jadi satu khalik mana udah pasar kemis ada khalik Gusti mereka si khalik nah mun urang teu nyadarkeun diri dikira perang eta ngaranna sarua teh perang ayo coba bisa apa itu ge urang hampang sorangan titi urang pegatan titi kolak tukifat beres la rujua ilaih tidak ada rujukan apa itu gampang dan diketinggian gampang sebabnya anu merantengan urang teh kahayang-kahayang urang karesetar urang teh kan merantengan ya ketika urang deuk urang capek aya urang capek dua poe kudu karuan sakit itu capek tetapi ketika kurang geus dipegat TV pegat HP pegat bank pegat urusan bangsa nu sekarang itu ondangan ku sekarang itu pegat geus
Allah hampang bakal hampang saya THS biasa bae teh kumaha bisa dibuktikan la wal qur'an katsira lobakeun geula zikir ka Gusti Allah ngan kudu bage guru ulah zikir-zikirna lantaran kabelah dituna loba anu oyag-oyagan di masjid nasbeh bae guruan urang geus ieu deuk ngadeuketanana lantaran pakaian ge make merah putih sakumaha pejuang 45 guruan nailah la'allakum tuflihun dibawa urang nyaba ka alam-alam eta waliullah nyahoeun alam eta nah iyalah kebahagiaan jelema nu perang melawan nafsu wa Allah wa rasulah sok anjeun kudu nurut ka Allah jeung Rasul Allah urang deuk hayang jadi wali Allah ibadah teh ka Allah tetapi urang ninggalkeun Kangjeng Rasulullah moal jadi wali moal sebab urang nyahona salat ti Kangjeng Rasul nyahona wudu ti Kangjeng Rasul nyahona ka Allah ti Kangjeng Rasul bawa Kangjeng Rasul dengan cara cintakeun ka Kangjeng Rasul urang lobakeun maca sholawat eta jembatan jadi wali urang datang zikir bae teu maca sholawat teh moal jadi wali ka jeung kumaha ge disengsirikeun ku Kangjeng Nabi ye atuh pan sia diwauhkeun ka Allah teh ku aing sarua jeung ya ka dieu ya ka dieu ya wauhkeun ka Allah tah ieu kantorna teh eta teh Kangjeng Nabi urang teu liwat ka kantor Kangjeng moal beres moal bisa ka jeung kumaha emang kumaha gitu Kangjeng Nabi teh nyarita waktu Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah nyokot taneuh jeung cai ketika taneuh diaduk ke jeung cai cak Kangjeng Nabi kula mah geus jadi nabi deuk kumaha coba waktu Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah dirangkup taneuh jeung cai kula mah harita teh geus jadi nabi cak Kangjeng Nabi deuk kumaha hayu helaan kula diangkat jadi manusia jeung jadi nabi di batan Kangjeng Nabi Adam ketika Kangjeng Nabi Adam dibaringkeun terus ditendenan roh langsung hudang dibawa ka sorga di luhur sorga geus aya ngaran kula la ilaha illallah Muhammadur Kangjeng Nabi Adam naros ai Gusti saha ieu teh incu anjeun iraha diayakeun terakhir ke Nabi akhir mulia amat sampai ngarendeng jeung Gusti ulah loba omong jeung Gusti Allah sia mah jalankeun bae hirup Kangjeng Nabi Adam deuleu aya Muhammadur Rasulullah masyaallah guys kemudian Gusti Allah nyokot tina tulang rusuk anu kenca dijadikeun ku Gusti Allah jadi ibu Hawa begitu dijadikeun ibu Hawa diteuneun di sorga Kangjeng Nabi Adam langsung dina hatena bogoh kok beda itu mengarumbai ya Allah kicipna Gusti lain ya Allah eta senyumna mematikan Kangjeng Nabi Adam geus mulai atrisno ya Karim langsung Kangjeng Nabi Adam main mata I love you Hawa cek Siti Hawa I love you kembali Masya Allah ini uhibbuk wah cek Gusti Allah bobogohan dia Kawin. Ulah sok bobogohan gitu. Kawin dikawinkeun ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi Adam atuh gawinkeun dikawinkeun. Mun mangke mas kawin, naon mas kawinna Gusti sholawat ka Kangjeng Nabi coba eta. Kangjeng Nabi Adam nikah ka Siti Hawa di sorga, nu nikahkeunna langsung Gusti Allah. Make mas kawin maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah urang ngeneangan coba awewe nu daek dikawin maharna mas kawin sholawat nurutan Siti Hawa dibantak jadi lawati Allah wa rasulah nu
nurut lajen ka Allah jeung ka Rasulullah sebab urang ngabaikeun Kangjeng Rasul moal jadi nanaon hirup Kangjeng Rasul padak lobakeun heula maca shalawat wala tanaza'u ulah gentar ulah paberencai di hati ararajeun kabeh dalam menghadapi situasi jeung kondisi kumaha bae ge engke ente lamun paberencai hati anjeun teh colak kos aingan ka Gusti Allah aing geus aya aingan mah ulah colak aing babarengan jeung sia ka Gusti Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum geus ulah cangcaya engke lamun maneh paberencai colak patafsalu borangan man udang dipenting aduh tadi aya main asana ngaririwaan ka aing ya moal jadi teh pokok kitu mah teu beunang aya nu kurutag keur ngawirid la ilaha illallah aya kesak la ilaha illallah geusan nahan dulu suka pamajikan kakelek na aya naon ulah ngomong anu kakeresekan pamajikan ada seuri bae tek sering gitu kakeresekan ka pamajikan orengan aya di deuleu isuk-isuk kucing beheungna ku budak santri diteuneunnan kantong keresek ngaganggu paneta tuh watafshalu watadhhabarihu wasbiru jadikan ku anjeun kasobaran diri anjeun sobar dalam situasi kumaha bae sok atur strategina innallaha ma'as-sabirin masyaallah sok urang mah kuari perang jeung musuh jeung teu dikondisikeun jeung eueuh deui deuk naon mumusuhan atuh urang mah kuari anggap ieu nafsu urang musuh urang anu poho